Nah, warung kaisi nah. Iya. Jelema nu toa buari endahan ngahape. Nyoting. Atuh ayeuna aya deui. Eta mah leuwih tinu edan jelema bos kitu. Keur masa di imah Allah kikieu. Etis teh coba. Di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes hape dibawa ka masjid. Lain deh mikir goblok. Masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah komo di Baitullah asli Mekah. Nah, lamun urang boga otak anu sampurna malah maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kamadaratan wong kang muslim kabeh kakiswati arif kaya ngangguan ing wong kang wuda wa itami ja'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala orang narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa ada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasona yang dan pirang-pirang pagawean wasona yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu barang kang salamet ikalawan ma opo pirang-pirang maisha opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah tenu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe kusa bagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus ayana nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah lil muskilat fiddin
wa bi'ulumi syar'i katafsirin wa haditsin wal furu' bihaitsu yasluhu lil qada wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi sebab negara lain negara Islam lain negara Al-Quran tapi negara ham tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia tapi memang negara urang kos kitu atuh urang ge nutur-nutur bae antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara di negara amar ma'ruf nahi munkar amar munkar nahi ma'ruf boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat sok pikir ku dengkul ulah waka ku otak jauh otakan kabeh ge ku dengkul we jauh otak kiai kos urang majang naon atuh otak nakadeulean di hulu tahurang tapi tetep bete disebut pinter disebut teh otak udang nah ya sih ada yang selamat di akhirat di dunia onam lah mal kebal di dunia urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun dicarekanan bae ku pamajikan urang ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya hayang merdeka maksudna itu daek neangan deui kitu ge mun daek neangan deui teh di negara urang negara meski Bang Ambalaya Bang penitahan ka neraka riba kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom alhamdulillahirabbil tolol dasar tarolol kabeh baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio dipareuman dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai ku ari mah kiaina jualan radio kiaina boga TV Ambalaya di imahna di imah kiai teh di ruangan harup gede di tengah, di dapur, di WC aya. Masya Allah. Asana engke mameureunannya TV atau dibawa ke masjid bukti kuari. HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke mah sakarat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana HP? HP mana? Wah, engke mah sakarat geus lain maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik.
ialah amar ma'ruf nahi munkar anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar titah teh amar demokrasi nahi munkaran sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat silahkan anu jadi pemerintah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah oke. Aduh ada ringgis Masya Allah nah iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah inget ka pangeran maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari urang ngadengewem Semarang oyag Yogyakarta gempa Bali Bitu gunung Asikmalaya kuari mah Lebak Rengkas itu Lebuan Tangerang ge kena ka pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman aman pasar Kemis ya Allah maha kawasa Allah dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah ieu bumi aya 7 lapis lempengan bumi aya urat-uratna kos radio, kos televisi aya komponen-komponen anu itu mana Labuan aya urat Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak ulah loba toel emang gunaon cek malaikat Jibril loba jasa nu ngridit bril ka kiai bril toel apa kayu toel HP ambalaya HP kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP toel bril toel gua ge cinggir doang di toel net goyang bumi Masya Allah eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu akbar aya anu Allahu akbar anu Allah aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah ada nama aduh Masya Allah jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama langsung nu nitahna Allah dititahan zikir mah di Senayan hese secara nasional zikir bersama mun teu dibere cau Ambon teu daek datang zikir bersama di pendopo lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah-Allahan. Coba eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Tuh, ieu dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih.
Tapi ketika orang nyaritakeun torekat maju ka hakikat bakal kapanggih horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah, urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi ku Allah dirobakeun pencet. Ja urang ge kuari nu teu dirobakeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah, ngan nanya doang eta keur naraon ngaji. Oh ngaji berangkat dewe ka ditu henteu digerakeun aya ngaji mah henteu bae. Kajian teuing deukeut, kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung, Palembang nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dat hakikatna urang na ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji aja loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing. Gusti Allah. Tah, mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Men aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kunaon mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu geus kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipikeun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nya mulai ngomong sorangan, "Eneng ka mana eneng? Gara paraban padahal deuk pae antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang sarwiti aja pendi mah mana trizi ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol deuk daun emang mbah deuk gitu WhatsAppan. Ya Allah dek Facebook cek ya. Aduh Gusti Allah. Nah ya sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril. Kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekel kuncung. Allahu Akbar. Ditinggalkeun Allahu Akbar. Enggak saya goyang bumi Allahu Akbar. Nya nangis. Beres eureun. Woi, kuda mana kuda? Sararia jas. Lain hayu zikir ka Gusti Allah. Henteu. Tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah. Dibere gering mbak Allah cager biasa etik di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik acan goblok can balik acan TV wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana ya sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu buktina jeuh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari
Aju HP tina 3 jadi 2 malah ti hiji nambah jadi 3. Eta kan berarti perkembangan bos gitu. Perkembangan jahanam. Jatuh diulah-ulah kumaha. Sia mah di ka jahanam geun embung. Hayang ka sorga bae, ai lalakon kos ahli neraka kumaha. Tulang sakulhum-kulhumna. Pagawean sorangan atuh sorangan lah. Teu bisa dikulhum-kulhum. Masya Allah karim. Nah, ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese. Sebab nagarana teu ngitahan. Ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan. Bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan. Bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan. Di pemerintah sama sekali. Lain sama sekali, sama sekali. Amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep. Malah kuari DPR calon neraka kabeh. Lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas. Jilbab masalah tuntas DPR bodoh. Nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar. Satu contoh eta kos. Satu contoh. Bae nu berbau Quran teh. Ulah. Kuduna benar-benar di demokrasi kenapa? Kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam. Ayo mah ngabejaan doang. Misalnya di daerah pemerintah loh, yuci sok nyanyawana, geura pae sia. Dia tonton sia ku aing. Ayo sia. Nah, ketika ditimbang amal, nah, iya nu keur ngomongkeun aing teh nya, malaikat seren saksina saha malah Haji Peni teu adil. Haji Pudoli lah lumayan lah. Dunyana jadi saksi macak-acakan negara. Ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep, nu teu ngazakat diantep, anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan. Eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu. Naon eta kieu kos karitu bae lah pokona. Henteu maksudna naon kos kitu bae lah. Maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah. Geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan. Di mana eta ku harita deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae. Ya Allah ya Rabb. Geus puguh di hotel-hotel, geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan. Eta mah anu liar. Ieu nu dilokasikeun negara deuk kumaha. Nah, eta nu ngizinan kos kitu. Deleukeun di akhirat tonton ku urang saha gubernurna saha bupatina saha camatna sia geus pokona mah masyaallah nu mantang deuk kumaha sajalanna kiai jeung pamarentah dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa. Dan kalang gitu nageyu urang babarengan we nu bisana. Mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana. Nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahanna milu ka ditu. Ieu nu bahaya. Mantap loba kiai nu acak-acakan. Pondok tinggal pondokna doang, majelis taklim tinggal majelis taklimna doang. Lantarannya nagis teu berpatokan ke Al-Quran, berpatokan kana kahu
karena menang urusan negara ulah sok dibawa ke majelis panjang orang menyarita amar ma'ruf nahi munkar wa iyaul kabatijin wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup Ka'bah ngarame-rame Ka'bah carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikan partai doraka sia kajeung lain kitu-kitu atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah sabaraha bulan sabaraha minggu sabaraha tahun kullasanatin setiap satahun sakali nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali ai satahun sakali naon haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji mun boga duit satahun sakali lamun teu boga duit 2 tahun sakali lamun teu boga duit 3 tahun sakali teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib nganjang ngahirup-hirup Ka'bah ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun tapi daftar nama kudu ti kuari abeh naon ieu abeh diala peperet da diala jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten Lampung mah Lampung paling 10 tahun Palembang 10 tahun ayat 7 tahun di Tangerang mah 17 tahun kuari daftar 17 tahun karek berangkat lamun kuari daftarna umur 60 tahun tambah 17 tahun berarti umur sabaraha berarti sabaraha 77 asana asana nu berangkat rohna doang iya di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina wes geus kos kitulah aturanna nyana nu nyieun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi wallahu a'lam. Jakuari lamun diungkit badana haji teh di zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung. Baheula mapan nyebutna sabeung, kuari leuwih. Berarti liput. Nah, jadi kamanakeun wallahu a'lam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan nagara geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Itu pan kami ya bagian rahasia mah daftar geus pokona ulah sok aya nyaho ka ditunang geus teh mah urusan aing henteu ieu mah hayang nyaho sia mah ditembak sok bae sok aya nyaho-nyaho sagala ulah eta geus kitu geus
sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi, abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian, ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari mah 3 juta, kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mandek nanya be Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil. Menteri panggil Menteri Agama, Menteri panggil deui Menteri Dalam dan Luar Negeri. Panggil. Oh, itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pula Depag. Cek Depag dah kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah, sia. Terus kahandap. Cek malaikat yang manggeus belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nukus sekarang itu kuari orang itu bisa nyaho itu menang nyaho tetap di akhirat bakal diselesaikan disebut naya faslul qada perincian hukum. Nah eta keur carita di negara carita di urang sarua pribadi geus hade naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zahir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali. Kemudian nyana bisa hiber ka Mekah. Memeh ka Mekah aya anu ngajepret. Pajal manuk gareja. Paeh nyana. Ayo bisa datang ke Mekah. Perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah ning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah, ka kawasan Allah Maha Kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah. Wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya moal kebel deui mampu asana sagede kitu ngan samenit parair makana eta bangan sadetik tep goyang kabeh goyang Karawang geuna tapi goyang bumi mah bahaya. Ihyaul Ka'bah kulasanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihyaul Ka'bah umroh mah terjadi. Jadi sebut ihyaul Ka'bah kulasanatin biziarati aya kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif ku wukuf allati hunaka kullasanatin yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dikna eta ngarame-rame sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Termasuk umrah wala bil umrati. Kama qalahul musannif umrah doang ge kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji. Unggal tahun atawa 2 tahun sekali
atawa 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah. Amin ya robbal ihyaul Ka'bah. Kuarie ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid. Masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah. Musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun ihyaul Ka'bah teh umroh. Padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Iya masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid. Masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang deukeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema Lempengkeun ti mimiti ngabangunna. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu beunang sebab masjid mah julukanana Baitul al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Pada urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang. Jelema nu hees di masjid teh bae sok dibalangkeun ka kuburan. Di Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah geus kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocoprak bae kula mendek hees nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Iya. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu haid teu meunang ka imah Allah, anu deuk nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah, diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunia, atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ka Baitullah, menuju Baitullah aya mimbaran, haram nyaritakeun dunia. Atuh komo di Baitullah Mekah mantap jelema norekat, kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna. Jelema norekat kemudian di Mekah eta Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin-ngulin dunia batal norekatna tadi Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu. Komo imah jelema keur tawaf di alif tawaf. Baitullah mah diparantikeun jang tawaf. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina. Naha warukais naha. Ieu jelema nu tawaf kuari endahan ngahape.
nyoting atuh aya deui eta mah leuwih teu edan jelema kos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teu coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes HP dibawa ka masjid lain deh mikir goblok ya Allah di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jeung ibadah ka Gusti Allah Ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah kemudian nyana ngarikrut usaha keizin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah tega ulah-ulah gitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat iktikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan jeung jada perusahaan balik jada di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa qalbuna lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarikrut jamaah pohara jasa ieu mah Tangerang bae Tangerang anu mawa jamaah ka ditu baheula mah turis teh wali mah haji datang ka dieu mobil batur can kabeli mobilnya na panggelan batur can nyeun gedong nyana panggelan batur can baroga sawah nyana nyeunan sawah sorangan ngambo pohara jasa teh mah sugih kabeh-kabeh da udah hormat ka nyana kabeh nah dalekeun sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun selesai kabeh sawah geus dijual kabeh imah geus dijual kabeh ieu nu aya ku ari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun ku ari sial teh budak bea kabeh sok geura ayo geura naon eta ieu Baitullah nyana neangan keuntungan di Baitullah imah Allah teu meunang sambarangan lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin Tanbihul Ghafilin sarua isin di hareupeun Baitullah mantap kiai di hareupeun Baitullah kemudian di Baitullah di tanah haram salah bae niatna datang ka imahna beda anu tatadina santrina loba kok jadinya etikad anu tatadina biasa ngaji kok jadi kieu salah niatna sebab Baitullah aya Allah nah iyalah ihyaul ka'bati kullu salatin biziarati unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu duyufullah urang jadi ke Mekah teh jadi tamu Allah sing hade anu jelas mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar belah ditu nama tamu raja belah ditu nama tamu urang Arab teu ngarasa urang jadi tamu Allah sakitu didengung-dengungkeun ge ketika khutbah teh urang Arab di ditu nyaritakeun naon kitu ngaran tamu-tamu Allah urangna teu ngarasa jadi tamu Allah perubahan balik ti Mekahna teu make kopiah deui balik ti Mekah lain resep ngaji main remi deui balik ti Mekah si embah diboncengan deui balik ti Mekahna korupsi deui nah ieu siga ade di imah Allah da ieulah ila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kullu salatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian kumaha umrah teu kaasup kumaha itikaf teu kaasup walaupun aya kaol-kaol dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah
ngan ulah make kula sanatin ai kula sanatin mah berarti haji kitu keneh i'tikaf atau sakadar tawaf doang lain hajian teu kaasup ka ihyaul kesimpulanana termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahu wa dafu dararil muslimina wallahu a'lam.